Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di urang sahih teh. Sahabat Mang Sunda Zen. ya. Dari channelnya Sahabat Sunda, Mang Zen dan Mang Zaki ya. Oke. Ayo nanti urang teh posisinya nuju di mana ya Mang Zen? Ayeuna posisina nuju di Balong Kagungan, Desa Ragawacana. Desa Ragawacana, Kecamatan Kramat Mulia. Leres pisan lurnya. Nah, kebetulan hampir mirip juga di Kebun Balong Mang Zen. Hampir mirip juga Hampir di desa mirip. orang gitu kan. Oke, langsung bae nya. Rencangan tidak naona kan gitu. suasanana tetangkalana jeung kabehanana lah pokokna mah. Ayo, orang cuang ubek lah. Cuang ubek cuang nontonannya lur. Ayo Cuang sasarangan sekali deh. non wae. Oke nah, lur, ayeuna orang cuang tanya-tanya heula tentang aya naon bae sih di Balong Kagungan ieu teh. Kebenaran di tukang aya pemuda desana gitu kan ya. Orang tanya-tanya saeutik we kitu lah Mang. Gaskan, ayo. Oke, gaskeun ya. Ayo. Assalamualaikum. Punten Kang. Asin burdina. Oh. Punten. Abi dicil aja. Dicil aja abi ya posina. Ya biasa nuju review we soalnya kamari aya rencangan ka dieu gitu kan. Ningali kondisina. Oh, iya. Hayu teh ya ieu pamakaman teh kumaha? Taroskeun ieu. Aya oh itu gitu cenah. Mun taroskeun we. Tapi ieu teh seperti tempat wisatanya gini kan. Wisata sih. Berwisata. Tempat wisata. Kamari-kamari terus mulai aktif tak? Wah, kirang-kirang. Oke. Tapi jarang di dieu. Oh jarang di dieu. Itu naonnya abi rada di ieu. Oh iya. Ya mau jang ieu jang tabungan we ya biasa. Ari paling itu tuh musola sana. Musola Musola. Aya elo kan ya teh. aya. Ayo tiwangi sepi tak di dieu? Sepi tuh sih. Sepi. Sepi, Iya. tara aya nu kadari ieu. Tara. Berarti efektifna sancan pandemi sok seueuran ka dieu. Standar. Standar biasa. Standar. Sareng Kang sana itu. Dan Namina sang sa? Irfan. Kang Irfan ya. Itu Kang kasa? Sahrul. Sahul. Nah, Kang Sahrul. Irfan, Sahrul. Sahrul. Elo naon itu teh? Iya mah macam-macam meureun juga di Subon Balong we. Oh, elo keramat. Ya iya we non. Balong Dalem Cibulan. Cibulan. Luar biasa we. Luar biasa. Cong ieu cong Itu cuang rada explore tadi. ya udah. Atuh nuhun Kang ya. Ya udah Ya kebenaran oge kan ieu alamna masih keneh asri gitu kan. Heeh. Dina tatangkalan oge masih keneh tatangkalan galude gitu teh gitu kan. Masih kene. Jadi ya kudu nama orang teh ngajaga gitu karena kelestarian alam itu teh. Iya. Luar biasa. Itu eta luhureun mana naonnya? Juga nampak pemakaman ya, patilasan juga nama. Juga patilasan. Ayo lur, orang coba ke luhurnya, aya naon ieu. Patilasan, leres sih mah patilasan lur. Iya juga na patilasan Wah, batu biasa patilasan sih. ieu. Heeh, jadi Orang cuang Assalamualaikum. rada diulik saeutik lah kayak cuang nanyakeun ka warga anu di dieu. Tah ieu lur patilasan. Tuh, tingali. batu tapi wah ya sina. Ya, soalnya kan ieu teh jenis punden berundak. Punden berundaknya. Iya. Luar biasa. Tapi kreatif euy desana euy. Desa naon teh? Tadi teh. Ieu teh Ragawacananya? Ragawacana. Nah, ieu di dieu ieu pinggiran urang seperti aya batu menhir, Ah, batu menhir lur. seperti batu pemujaan. Kadegra. Kogra. Tuh. Nah, ieu waktu Bareto kan sejarah nanya meureun ge. Teuing sabaraha masehi nama. Tah eta tempat pemujaan
ketemu jalan. Iya. Sok di demi itu tuh. Nah, selain batu lurnya, kita yang naon we di dieu Mang Jen. Cuang nempo balong we di kulining we. Tapi tatangkalan Mang euy. aslina Tatangkalan yo gelde pisan. aya logo manukan we juga cibulan juga nama titisan cibulan nih teh. Manuk, lauk Mang. Lauk manuknya, bohong. Lauk lur, lauk Nah, non. jadi aya lauk cibulan itu. Tadi teh ngomong teh lauk non. Lauk dewa. Lauk dewa. Ari Apa tuh? disebutin nama lauk keramat gitu kan. Nah, ikan keramat saurna teh. Ikan keramat. Cek batur mah cenah mun cibulan mah lamun si lauk diangkat teh jadi jukutnya. Oh, jadi jukut. Jukut. Cek batur deui lamun laukna diangkat teu beunang gitu. Benang. Teu beunang dicekel gitu. Benang cekel kuleungeun. Nah, tapi teuing gitu mah. Nah. Ayo orang ini lajeng deui lurnya. Di posisinya juga pasaungan. Aduh. Lur tadi dia aya naon juga tempat ieu nya. Palih ditu juga tempat naon teh nongkrongnya biasa. Ya, Lebih- juga tempat nongkrong. Lebih ka ditu we coba tinggali. Tuh. Lur. Aduh, hampura ieu rada teu tunjuk. Tah, Cibu. juga jebo lurnya. Tah eta juga tempat kangge ngopinya gini kan. Enak pisan ieu tempatna euy. Jeung ieu tetangkalan posisina bardagnya tiasa di zoom tuh seurnya katempo. Di kanan nih Pak tangkal panggedena sama ieu nih ieu. Jigana teh. Tangkal pembedena. Ieu berhubung geus asar lurnya. Urang moal dalila ieu geus ngareview kaleresan kamari teh aya nu ngirim dina naon? Dina grup grup naon eta? grup WA. WA jadi posisina urang penasaran jadi penasaran we ka jadi dieu. kontrol ka dieu. Sakali diatur nuhun eta nu Tah berbagi hatur nuhun informasi. pisan, berbagi informasinya. Manfaat pisan lah Manfaat ieu pisan. pikeun keur jalmi rantau oge kan supados terang gitu kan Hmm. keayaan di desana masing-masing gitu. Nah, samping itu orang bakal ningali kebun balong Balong. teh kos kumaha sih Tah, gitu kan. eta. Nah, langsung we lah. Tapi urang juga nama jero balong memang. jero puguh da posisina juga geus dikeruk gitu teh geus nang pinggir-pinggir nage geus naon? Geus di Geus hadean bersih ya. lah, Bersih gitu. lah pokoknya. Hayang mandi tapi teu mau kolor. Ayolah Oke, daerah hade. Kali ke balong. Oke, sekian kangge review di dinten ayeuna hatur nuhun. Kasadayana tong poho di Subrek. Subrek turubna eta sahabat Sunda Sunda SS. Lain kali mungkin orang bakalan explore di ikan sana sih coba. Baru gitu lur. Wih, astagfirullahalazim. Atur nuhun ya geus kitu belah lurnya ayeuna atur nuhun untuk nge-like tombol loncengna di lonceng cendol yoganya. Atur nuhun pisan pokona mah tong hilapnya di Subrek tah eta. Oke. Deleknya Kumaha terus penutup teh pinten? Itu be dipungkas we da kami nage review gitu kan. review salit alit baik. Alit-alit baik. Oke. Cuang disambung deh. Dadah. Dah. Sampurasun. Sampurasun.